Wih dari dina channel Riali TV. Ayeuna Riali bakal tutorial ya. Sekedik lah. Sekedik kumaha carana ngapal kendang. Ya walaupun can bisa bener gitu ya adanya. Tah tutorial dina carana ngeul kendang. Eta ngeul kendang anu bener. Teu ngeul kendang anu enakeun. Enak menenggo kemprang. Ngeul kemprang ku tah ku curug. Kemprang. Ngeul kulanter ku ieu ku pacurugna ieu tilu hiji tah tungkuk pacurug ieu tungkuk tah amun hijikeun deui kieu tah eta ngeul kemprang sareng kulanter ieu beuh deui kana gedung dieu. Yang gedung geus sami opat jari. Aya nu kieu, aya nu kieu, tapi emang ibu ai biasana nenggal gedug mah ku ieu tah. Sanes ku ieu tah nu kieu. Tah itu nya. Mun dihijikeun antara kemprang, kulanter sareng gedug. Kulanter kadua ieu di kulanter ngadiana ku dua curug. Tah lamun dihijikeun janten itu baraya sahijina cara ngariat kendang.